Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa nabiyya ba'dah. Bismillah menjadi sekar paling catur saka jadi panggugang rasa menjadi saling kolbu hati-hati lawati ami dibungkung ku alhamdulillah menjadi pangundung rabu kepada jenaanan nyakukeun pria desung anu pasolekah dimana ningkakeun rasa calutak minculan ngalatak istren panastren budupak sareng lurumpak diri dengki umati dina ati sanebar dipilih kedua kali masyarakat dan jadi sumpah amolan salinsi runcak mulang mutatina dan gada sidra tina sumbaya mulai mijing sila bekok sinembah sejak usul menurutkan galur di rasul minta lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Nu Maha Suci Al-Hayat Al-Bari Allah Rabbul Jati. Puja kagungan Maha Kawasa nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia nyiptakeun kagungan sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam untuk urang dipikasinta. Tuntui syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Memahatur diangkat di luhur nikanyaan kajalma jujur sarta melek di kabeh. Sholawat kami salam na Allah mugia masor ngadolontor kajunjunan urang sadaya sartoeun urang sadaya kiblat biru urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu gerak kana salat teh hayat kana zakat. Para tabiin tabi'ah nututuh paduh nekal sunnah para keluarga nu ansep pancet istiqomah di mana keunggul paling duan kedekat kepainginan diluntur kepanjangan sabere kepanasan. Para asatidah kori-koriah mabalik hormatin simpuri buruaneun tidak simpuri ais pangampi pupuh lemur dikawin bapak kadis bapak kadus RW RT DPR LG LGMD ibung jiwa bapak sadaya nolong rabini bina ieu masakan kalayan kabogaan pamaksudan. Hari ibu datang ka ieu berenang bapak kudu jelas bangun tukang dagang jangan untung, tukang tani jangan hasil, tarik ibu pengawasan yang kenal di sini jangan picu bangun ibu tujuan pengajian jangan picu lehun basah welang nyeun dina teu nyieun ngalun bujur di bubar tiga lain menang kamu ngalun bujur mau mungkin aja masa tam picu picu jadi sepakat saya jangan kamu mengarang-arang ilmu jauh tong dijujuk anggang tong ditean komo lamun nyejuk ka langit disilang mokor kana beungeut sorangan di mana atuh eta ilmu na awak ibu bisa jelema kacician ku ilmu Allah bisa bahkan moal bisa ku Allah diberikan ilmu ka eta jelema moal bisa gumantung hatena masing-masing. Lamun jelema bodoh sik melik sulit hati tong ngarep Allah bakal mere ilmu nah keur bodoh wae sik meuli komo geus pinter moal sombong ku ilmuna mata rumus aya meunang ilmu adalah hate anu bersih. Lamun jelema ngarasa bisa ngarasa boga ka dieu Pak ilmu moal ngarasa pangpinterna ngarasa pambisana moal bisa ngadenge ilmu batur sabab diri ngarasa sampurna dina hirup bahkan ngadenge ceramah ieu hate malang bakal eah-eah ya ceramah kitu aing ge bisa jauh-jauh mungkin nyelon di Cimaung atuh naha lain kudu bongok sia kudu minta ka urang maka mengarang kahirupan jujur jelema anu alus kan jelema anu ngarasa teu boga naon-naon la haula wala quwata illa billah. Nah di urang boga naon sok boro-boro harta boro-boro ilmu nyawa sekalipun urang teu ngaboga-boga bapak datang urusan kolot bisa nolak henteu berarti
kalau bapak bermorak ayo lagi sekolah mah ngan hampura kadang-kadang kurang mah ayo bermorak seperti itu ke sekolah asal morak makanya ya hati-hati boger kene berarti nanti awakna asal morak lamun jalma geus disamikeun sifat rasa tak ilmu bakal tumiba rasa maneh bisa rasa maneh alus rasa maneh pinter rasa maneh hebat lamun geus disamikeun eta ilmu bakal datang ngan lamun teu bisa mikeun eta ngarep-ngarep ilmu bakal datang jelema miskin sik-sik meuli sulit ati goreng pucus entong ngarep-ngarep Allah bakal mikeun harta nah keur miskin wae goreng hate komo geus beungar mau sombong ku hartana maka lamun ieu hayang beungar syaratna beresan hate gitu mah jangan batur yang gedong jadi hulu batur meuli mobil ratu angen batur meuli sawah majarkeun menang nyegi kita ngarep-ngarep teuing bakal beunghar nu aya ge dipika izin kudu beunghar lalakon ilmu mah kitu hate lamun jalma geus kosong hatena bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jalma anu jahat maka iblis bakal nyangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria dorakana mah sarua lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat iblis bakal nyangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria dorakana mah sarua maka lamun ibu ngupingkeun ceramah kieu gerari renang ngadamel status OTW tahajud geura eureunnan nyieun status alhamdulillah parantos santunan geura eureun ngecetrek kongkorong anu 25 gram dijieun status alhamdulillah dari suami geura eureun geulang ditemong-temong bari gigibri aya nyampeur pangajian hayu ngaos secara tersadar jeung teu langsung batur dosana judi, batur dosana zina, batur dosana maling, urang dosana ngarasa bangga ku ibadah urang leuwih gede dosa batan batur. Well. Nah, orang udah disombongkeun tina hirup da moal bisa. Ibu baheula apa disebutna ibu teh bentang Sumedang? Coba ngacung ayeuna bentang Sumedang. Lempang geus hese ngomong balelor buuk geus buisan mate bentang Sumedang air ternyata ngaran hirup teh aya perubahan ngaran naon Allah nyiptakeun bapa jadi kolot ngaran sadar supaya urang teu sombong ngarasa morak wae buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelor orok eueuh tuan seuri lucu ini beak buntu seuri kakeun baheula bapak keur ngora uang sukro brok-brok mata kresek nu ngadenge heuh keur ngora geus kolot ngadar sukro kadenging bal di jero buntu leungitan malah mah da kajadian buntu katelak sukro kaluar mata karang geus kolot lah kudu sadar kenapa kolotan ya mata geuning urang teh teu walak kaya teu boga naon-naon geuning urang teh Pak geuning hirup teh ukur dititipan ku panyebut batur disebut pinter lantaran aya nu bodoh disebut beunghar lantaran aya si miskin disebut pejabat lantaran aya na rakyat disebut jamaah lantaran aya na umat nah orang disombongkeun ukur sesebutan disebut pinter kudu bodoh mata nu pinter kudu bersyukur kasaha anu bodoh ku cara oncoran jelema bodoh tapi nah kenyataan geus pinter madoon ngahina nu bodoh deuk ngahina mah teu kudu sakola luhur deuk ngaledek mah teu sakola ge becus disebut beunghar lantaran aya si miskin maka jelema beunghar kudu syukur anu miskin ku cara manfaatkeun harta ngulungan jelema miskin tempok keleng beteungna lalajoan imah buturna lalajoan budak teu sakolana biayaan kudu beunghar lain imah beunghar geus kayak teh hayang begitu patut kata bersyukur ku harta ai beunghar hayang ai BLT hayang lebih kata kebagian TRT di edan-edan edan karena gelo sarua jeung adesna
dicairkeun kabang bari mawa motor Mio pagi deui jeung kuring jeung ibu bade naon gandeng lain jeung ibu rek naon nyairkeun BLT berarti si ieu teu bersyukur ku harta dalam menjadi jelema bersyukur ku harta malah yang gitu di mana RT mere kades mere geulak protes Pak RT Pak RW hampura da mah bagedong sigro mobil mewah sama lega udah ke sarakola piraku mak meunang BLT ngan hampura deuk ditampa ku mak ngan pangmikeunkeun deui ku RT sama ku RW kamu miskin eta bagian jeung hakna ta eta syukur sabenerna angger kajian koprok teu percaya bahwa koprokna kitu ujung-ujung kehidupan masa loba itu nubeukar maot nu miskin maot ngareboe marana bodas bahwa suka nubeukar warna ungu nubeukar maot nu miskin maot ngardianteurna ku pasaran teu bisa ku model Avanza nubeukar maot nu miskin maot anger pak disolatan sakitu rokaan anger ditahlilan ge sakitu malah madar ku kuring dianalisa ternyata pan gede-gede jasa teu miskin mata aya jadi jelema beuing miskin aya jadi jelema beunghar kudu daek deukeut jeung miskin nah nu miskin mah aya nu maot panggelan nyokot pacul nyeun kuburan jadi kita oge daekan aya nu maot panggelan nyokot pasaran aya nu maot panggelan nyokot boe tahlil 100 poe si miskin tara eureun mata pejakeun nya paurang dieu bisi anu beunghar sombong kali-kali mah miskin dendam maot sia tak bikeun paculna mangga ada mau kuburan sorangan tuh aya pasaran geura bubuk ku sorangan teu bisa lempang, teu bisa acrok-acrokan ka kuburan mangga ngeuleung sorangan keukeuh manusia butuh ku batur pak matak sahebat-hebatna urang sapinter-pinterna urang sing sadar hebatna urang aya doa batur nu diharap termasuk pejabat disebut pejabat teh lantaran dicoblos rakyat dari rakyat teu nyoblos mah jadi naon si eta mata kerjana di pejabat teh tong sombong tong songong tong so ieu lur turun ke rakyat atau nah apa jadi pejabat teh lantaran ku rakyat dan rakyat teu nyoblos teh jadi RT Aceh mata bersyukurna pejabat ku cara mensejahterakan rakyat ngareret beuteung rakyat tempo imah bututna rakyat tempo fakir miskin di tengah-tengah rakyat tempo budak yatim kalkulasikeun sadesa deuk dikumahakeun eta pejabat bener oh well ternyata orang teh teu kudu sombong kudu disebut para ustaz para kiai tong legek-legek deui disebut ustaz teh pedah aya jamaah dawa jamaah urang banyak ngomong jeung tembok mata ustaz anu alus mah ngahargaan ka jamaah bisi ibu rek kawakong pe deuk balik jum cenah mah beureuk bubar atau we tinggal ngeusan nu rugi bu ela bebas hirup Pak bener mata Islam datang kana hate teh keur ngabebaskeun penyakit hati maka hakikatna jelema nu boga penyakit sirik pidik jahil kaniaya istren parastren dudumpak kurumpak candu kudu bisa ngahargaan kana kehalusan batur moal pernah hiji daun moal pernah bisa munian dunya tapi daun napal kana panon bapa maka dunya jadi teu katempo jelema bersih hatena bakal bisa lalajo kehalusan batur tapi lamun napal dina penyakit iri dina hatena candu kudu bisa nempo kehalusan batur lamun penyakit iri dengki jahil kaniaya geus napalna hate moal bisa lalajo kana kehalusan batur nu aya ge di lalajo teh gorengna batur bahkan lalajona hayana kagorengan deuk di beja-beja deuk cenah kotor deuk ngarah-ngarah darajatna manut kana darajat ku diomongkeun ku si eta sapanjang manusia kene mah agar manusia mah boga penyakit Pak bener salah alus kedul bener salah alus goreng daya kedul sarua kabeh bener ayo bapak-bapak daya ka masjid teh ayeuna coba saha baheula bapak keur ngora nya ieu ngabayangkeun nya nya batak lamun urang geus daek ka masjid tong lacangkeun dina kelek asa aing pandaekna sedengkeun baheula mah saha bapak teh da ieu ge ibu basa baheula pernah ABG
geus dipukul terus sabareto buah acannya well kalau itu korban TikTok beda well maka tilu tingkatan kailmuan di setiap manusia. Hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu, dua jelema nyicikeun ilmu, tilu jelema bisa ngamalkeun ilmu. Cing urang nu ngaliung di dieu karek nepi ka mana ta ilmu. Hiji wawuh kana ilmu, dua nyicikeun ilmu, tilu ngamalkeun ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan, masalah leutik sok jadi gede. Nah pan karek wawuh deuk nemokeun si hung dirina yang kurang pang akamna, kurang pang hebatna, kurang pang alusna kolomeran sehingga sifatna ngabah laleur ge kumriem laleur eunteu dina piring cor dibom laleur paeh bapak ge koid kira kadang ngagebug laleur sieukeun we teu kudu make nafsu-nafsu acan. Inilah jalma nu karek wawuh kana ilmu. Lamun jalma geus bisa nyicikeun ilmu, maka bakal tawadu hirupna. Batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, batur leuwih pinter batan urang. Saengga ilmuna bakal tawadu, mampu ngahargaan batur lain diri anu hayang dihargaan ku batur. Kata kalau bapak ibu masih kena hayang dihargaan ku batur, berarti ibu tetep berharga. Bener. Nana gerhana disebut al-mukarram, dawirang sebenarnya. Al-mukarram, nana gerhana, era. Nama kejeng era. Al-mukarram teh yang mulia. Mulia palebah mana kuring? Salat subuh ge sok kabeurang. Batur jakat kuring kadang-kadang henteu, tuluy disebut al-mukarram. Sarua we itu nonyok. Bener. Dua al-mukarram teh yang mulia, nu mulia mah anu mere, lain nu dibere. Ai posisi kuring aja merek dibere. Saha nu merekna? Berarti aku kalau mah buela. Apaan orang yang lebih baik itu adalah orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Sedangkan bae ayeuna kuring teh anu nampak, lain nu merek. Ai jeung buela teh atos atuh cek ustaz jadi anu korong teu sudi ai kudu merek. Ya. Kalau mulai kuring lain terbuka sing sumpah bukan naon-naon gerhana bukan naon-naon demi Allah geuning eta viral maruk hayang gitu viral dakmu sok bisi bapak hayang viral gantian da aya jadwal sabulan deui sataun ka hareup geus pieun jug ku bapak jug enyi ka Karawang ka Bekasi ka Banten ka Jawa Tengah jug abdi reuh sok ku bapak ngan insyaallah bapak datang ka ditu moal diangkat. Naon makna kehidupan entong sirik entong padas ku milik batur ku takdir batur yen jelema 10 jelema 10 takdirna 10 jelema 10 nasibna nah naonan make jeung kudu noong kana takdir batur omea takdir sorangan lamun kades jadi kades entong bangga nah bisa tukangeun kades bakal aya jelema nu ngagoreng kades saha eta jelema nu hayang jadi kades berarti nu sirik mun bapak ustad bapak ajengan diomongkeun ku batur tong dilawan nah berarti si eta nu hayang jadi ustad jeung hayang jadi ajengan mun bisa mabikeun kok kitu sia sabab jadi ustad jadi ajengan jadi kades jadi RT lain meunang ka hayang dirina tapi dirina mah ibarat wayang nu keur ditinggalkeun ku dalang we lagi ibu pengajian ka dieu ieu teh keur kata pelan ku dae sok ibu keur kata pelan ku kedul urang ge apal tina kicupna disambar di tengah ayo ngawas kayaknya sekedar berada di bobokong maka kalau ibu berdaek kalau tak dada sain pang daekna nah saha ibu benar seseorang paling indah nu paling indah itu bukan bertemunya aku dan kamu. Pertemuan yang paling indah itu bukan bertemunya aku dan kamu. Papangih nu alus lain papangihna sim kuring jeung ibu. Tapi papangihna jelema nu alus adalah papangihna dirina jeung dirina. Mata cobaan ibu ngawangkong teh jeung awak ibu
ibu entong ngawakong jeung kesalahan batur sabab ibu nu bakal ditakon ku Allahna, ibu nu bakal dihisabna, nah urang beuk ngahisab amal batur. Jadi rada jero. Belum selesai. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Sehingga jelema nu apal kana dirina moal hayang mahu jeung kagoreng patutan batur. Jelema nu hayang pangijeng dirina moal mahu jeung kacerecegan batur, sabab dirina modok kana eusina saha urang sabenerna. Ternyata Pak dibolekerkeun mah baong, bedegong, teu balik, teu ecereug, sirik, firdik, ya ieu kana ieu, istren, parastren, dudupak, lulumpak, dicatat hiji-hiji. Inilah diri urang. Beletuk di batu ngomong, ya apa nih pengajian hari hati ke kota nuhun tetangga di bejaan dicatatkan ku kuring nomor 7. Mau kasih gem jelema lamun pagawean nyatetkeun kagorenganana kunaon jelema sok kasihkeun lantaran sok nuliskeun ka alusanana wungkul. Nah, gerataros ka Pak Ustad naon eta man arofa nafsahu pakor arofa robahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh jeung Allah kumaha unggal poe wawuh jeung kagoreng patutan batur. Well. 2. Sapanjang bapak jeung ibu ngewa kene kanu salah, ulah coba-coba ngomongkeun urusan bebeneran. Hese ieu. Sapanjang awak bapak jeung awak kuring ngewa kene kanu salah, ulah coba-coba ngomong bener. Nah, berarti bapak can wawuh jeung bener nu sabenerna. Apa tugas ka bener teh memeres jelema salah, lain ngewa kanu salah, mata lamun hate ngewa kanu salah, entong coba-coba ngomong bener, biar lewean ku batur. Ya ceramah ka hatil beda umut-umutan syarat ya. Teuing tuluh kena. Apa fungsina bener mah memeres jelema salah lain? Heueuh lamun urang geus bener, nah make jeung ngewa kanu salah. Apa tugas ka bener mah meres kanu salah, lain kudu ngewa kanu salah, lur. Bener. Naon hatina urang bener, lamun aya jelema salah ku urang anu disalah-salah. Berarti hakikatna tugas urang teu cocok. Maka itu jeung lieur. Maka hakikat ilmu asupkeun kana soca bakal tawado, asupkeun kana cepil bakal nolak bosi, asupkeun kana lameuy moal ngajirikeun batu, asupkeun kana hate diajar bersih, asupkeun kana sampean kalengkah hayang bener, embung kana jurang kasalahan. Inilah ilmu disebut al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Heuh gerakan cuma orang atuh ke ilmu urang. Ilmu kabagi opat, Quran kabagi opat, dunia kabagi opat, awak ibu tina opat, mata cikolot papat kalima panjang. Awak ibu tina opat, taneuh, cai, angin, seuneu, eueuh hiji lain ibu. Taneuh aya awak ibu, panas aya nafsu ibu, kan angin eueuh bae. Opat awak ibu teh taneuhna aya, cairna aya, anginna aya, cai aya, mana bukti lamun sedih geuning nyurulung cai panon, iraha ibu nyicikeun cai kana panon. Sing sadar balik ke geuning kana awak lain balik kana kagorengan batur, balik kana awak sorangan, maka bertemu paling indah lain bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Pokoknya mah arti tengah arti unggul ke heula. Lempeng heula unggul ke. Lamun jelema masih kan nyaritakeun goreng batur, salah batur, teu ceureuh batur, berarti si eta teu wawuh teu jeung dirina. Bapak ngomongkeun kagorengan batur, nah bapak geus teu cicing dina kasalahan gitu. Nalika kuring nuding-nuding kagorengan batur, nah kuring geus teu cicing dina kasalahan gitu. Sapanjang setiap manusia bener salah pada boga, alus goreng pada boga, bener salah pada boga, daya kedul pada boga, inilah ngaran manusia. Lamun geus teu boga kasalahan lain manusia, malaikat.
sedangkan manusia diaping kedua perkara malaikat katuhuna setan gigireunana. Kadang-kadang ibu jadi malaikat, kadang-kadang ibu jadi begitu. Kapan bapak itu jadi malaikat mah kumaha ngomong aduh moal aya deui nu panggelisna bojo aa. Keur jadi malaikat. Beuh pasea. Aya keneh bahasa gitu Allah nu aya ge bagong. Atau ibu nu kudu jadi malaikat, ulah jadi setan duanan. Kumaha cek ibu? Aduh aa nyebab bagong. Beuk bisa peuting teh salila ieu teh hees teh jeung jaluna. Rumah anak lo mama segening bagong, bapak oge sami bagong. Berarti abdi teladan, anak beguja. Setiap manusia bener jeung salah pada bisa boga, mata gerakeun nyaritakeun salah batur dan urang ge sok salah jiga batur. Bener. Nah, orang itu sifat anu dendam sifat anu. Diidok, diloyok, digeluhan, digemuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan, genep bulan, halodok, molor, hujan sapoe, bandungan ku bapak, jukut, hejo deui, tutut, hirup deui, lauk, nyampak deui, tukang tani, seri deui. Artina taneuh teu nyimpen panyakit dendam. Mata kena beja ibu tina taneuh, kuring tina taneuh, tong sok dendaman, da sifat anu teu boga panyakit dendam. Mata lamun aya jelema nu boga panyakit dendam, tinggal ditanya, buah-buah si eta taneuh sengketa. Anu diomongkeun wae gitu. Nanti jeung lanjut buat tasya. Seuneu teh panas. Ibu hayang salamet, kuring hayang salamet. Geuwat balik kana hate tong kapanasan diri ku milik batur, tong kapanasan diri ku harta batur. Jelema anu panas baranan nyiksa dirina sorangan, nyieun neraka di alam dunia. Geus itu percaya. Dalam sifat panasan apa kana diri mah aduh, gue elak ngayakeun pengajian anak, pasti dong ya mah. Bapak anu maju nak tempur nu ngewa nyaho aing oge sia teh maju nyaki geuleun nyiksa dirina sorangan. Bener. Sarebu jelema ngarendahkeun ibu moal mungkin ibu rendah lamun pun payakun ibu kudu mulia. Maka tongkeun ku jelema rek ngarendahkeun diri urang hakikatna dirina geus ngarendahkeun dirina sorangan. Well. Mantap. Kalau hirup tah. Tuluy aya deui angin. Mun anjing geuning gato aya pengumuman bah hampura cenah urang dieu ceuk Pak Kades. Yen aya teh bakal aya angin puting beliung, ibu bakal salamet ku angin puting beliung tinggal ingkah. Tapi hiji jelema moal salamet lain ku angin puting beliung, kunaon eta? Ku angin anu leutik kan jadi. Ayeuna ge ieu pangaosan dibang salam, tuang atos, ngopi atos, ngarokok atos, calik digenah-genah soroyong angin leutik teh saeutik jelema pangaosan nu tah. Kabeureuyang jelema lain ku cucuk kuda, tapi kabeureuyang jelema ku cucuk pedak. Musuh nu paling nyata lain batur, lain nu geuleuh, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu paling nyata adalah awak ibu sorangan. Sok bisa dipercaya. Baheula zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh nyawa ditangonkeun. Dinten ayeuna aya Belanda ngajaga masjid ulah diasupan. Oh, tapi naha kosong. Berarti musuh nu paling nyata saha? Kedua bapak. Mata kuring hampurannya ulah pakai ilit-ilitan ke Palestina apa? Teknan. Ayo ke Palestina, jihad, Allahu Akbar. Cek kuring tuh bedil rapi ya. Nah, tes ngabedil piit, eta piit cikilan ya. Ngabedil piit wae oh kamapa komo ngabedil Israel. Cing trekna untuk ke Palestina, jihad, belaan Palestina, deuk ngapa? Oh, pae kada aya kolot gitu. Jihad nu sabenerna keur ibu jeung keur bapak merangan hawa nafsu sorangan. Bener. Jelema anu bisa merangan hawa nafsu sorangan saha? Ieu tah nu dihana. Tah Pak Kades, yeuh Pak Ustad, tuh Pak Kiai, tah ieu Pak ajengan-ajengan anu asli. Geus bisa merangan hawa nafsuna. Apa leun kuring nana gerhana? Apa leun kuring budak marah? Apa leun kuring seperti kieu? Tapi anjeunna daek hadir mupingkeun kuring berarti geus jompong ngalawan ka egoisan dirina. Weh. Bapak boga oncor anu leuwih alus batan kuring. Hayu atuh urang beberengan oncor bapak jeung oncor kuring urang bapak kuduaan berdasarkan fungsina masing-masing. Kenyataan naon jeung Pak? Jelema nu boga oncor ngade ditiup oncor batur. Padahal nu manehna ge bakal diangkat teh oncor. Atuh nu akhir na ustad jeung ustad teh karaoe kabeh. Mana buktina? Eta perebut usoli jeung teu usoli, goek sarare. Eta buktina
kunut yang terkunut jadi poek saraya palingan atau masyarakat mending aing teu ka masjid nah masjid teh dipake galungan mata naon hirup sini ajenan bener nu 11 jeung 2 kilo teu kudu sini omongkeun batur 2 kilo urang 11 atau urang 2 kilo batur 11 bebas silakan teu kudu ngomentar anu 2 kilo itu kena lakukan, kurang kena lakukan supaya pak halus-halus tidak lakukan dan lain perkara lila rokaatna lain perkara lakoh bacaanana tapi anu ku Allah dipenta adalah benar dina praktek amal sapopoena ngahuleng lur ya tuluy cai tak cai mah di halangan ku ibu cai naik ka luhur di halangan deui rembes ka hadap di halangan deui cai mah sifatna lupa naon makna tina cai jalma nyieun kahadean entong karna batu resep jalma nyieun kahadean entong kahalangan kun ngewa kadang eta ya jalma pro kontra resep jeung ngewa manusia jalma mah moal aya salahna kudu lieur jelema boro-boro pangkat urang nu loba dosa pangkat Nabi Muhammad ge kudu ngewa mah digelo-gelo laras mah kayak gitu nama kamu urang atau jalan belakang nya tak ibu ya bus dandan ibu nya pakai roda pakai lipstick pakai plasmon sifat ongkok dulu panon sambung dulu kayak kaca lenteng gigiannya gini ibu ibu teh aduh gelis di urang ibu teh turun dari imah pas ya teh budak tenang gusti ada bawa dari kumaha ibu eta budak tuh udah bicareka kunaon budak bicareka karena ibu ngerasa terhina ku omongan eta budak kunaon ibu ngerasa terhina penyakit mah aya di ibu bongan diri ngerasa gelis ya bener lain batur nyieun dosa teh urang bapak daya ka masjid cek hate masjid bubar di masjid pagi jeung jelema jelema kedua gitu mah ada kurang bisa bapak nu bakal nerakeun gagabah nu ada jeung koma teh saha aing tah kunaon bapak kasihkeun disebut kedul lantaran bapak boga penyakit asa aing padaekna teu sadar Pak iblis cerdasna iya udah sebenarnya nu kedul pengajian teh nu salah lain nu kedul ieu tah nu salah kunaon batur tara pangaosan nu salah lain nu tara nu daek ya bisa percaya wayah nu loba ngicuk ada ibu nyamber pengajian kalau masuk anu tara masuk nah anu tara disamber oh sekarang kapangi nek kesalahan bapak nyamber pengajian kalau masuk padahal cek logika masuk mah tentu disamber da masuk nah anu tara disamber Aliman, Nabi Muhammad dakwah ka urang 23 tahun, ibu ngajak batur sabar poe. Lebok tah. Disuruh ngalawan kebeangan ge akal eleh. Nabi Muhammad ceramah dakwah tauhid, fikih segala rupa 23 tahun teu bosan-bosan dihina, diledek, dicaci, teu bosan. Ayeuna ibu ngajak tetangga pengajian sabaraha kali? So. 3 kali. Tuluy monis ya. Kedul berarti orang kata lain itu iyo. Nabi 23 tahun, hari ibu ngajak jelema sebar poe. Waduh, mau inten awaduh.
tapi nu salah adalah kadesna. Cici bola. Nu salah adalah kadesna, nu salah adalah ustadna, nu salah adalah jamaah pangaosanan. Nah, Islam teh boga dalil infak, boga dalil sedekah. Lamun Islam darek infak sedekah, teu mungkin aya Bang Emok. Nu miskin bakal katulungan, nu boga hutang bakal kabantuan, yatim bakal kabere. Islam teh kudu kitu, dulur. Ku sabab parelit sararea, nu miskin datang ka ustad jeung ustad eueuh, datang ka RT eueuh, datang ka kades sarua, datang ka jamaah pangajian ge sami, akhirna nu bageur ieu ti budak parawan dua bari bawa motor Beat. Cicing nu boga hutang, cicing mah. Udah tuh kajian nu dibela. Cicing heula. Maka Ustaz ini nyieun dalil keterangan bejakeun eunang renten, eunang riba neraka, silahkan nerangkeun hukum. Nu hese mah lain nerangkeun, tapi ngajarankeun eta hukum. Kuring oleh pernah mencatat eunang situ Bang Emok renten riba dina salat Jumaah, kereng ceramah di situ. Oke, renten riba neraka. Urang teh saya teh jalan ka urang, atuh aya ka Bang Emok kula mah kajang Ustaz mah deungeuk ngeklok sawah ya. Ya, jadi solusi nama hese. Nerangkeun hukum soal babari tinggal ngapalkeun, tapi mempraktekkan eta hukum hampura. Lamun pakades bageur, ajengan bageur, jamaah pengajian bageur, katutup teu Bang Emok mau datang-datang. Nah, kabutuh miskin katulungan, yatim kabantu, nu sangsara kabelah. Bener. Ya. Maka nu salah adalah kadesna, ustadna, jamaah pangaosana. Kunaon ayeuna bet aya prostitusi tuh di jalan hoyong kieu karek kaluar. Otak prostitusi bondon atuh. Apa aya kitu mah? Tuh pan hoyong kieu karek kaluar kolor parono, kaluhur kensi, buuk di beureungan, caricing ada bercaringin, lo lalaki om, check in om. Cici bola udah mudi. Dari apa mata seri kayak sarua apa apal. Kayak kieu kalau om check in moal semua. Abdi mah ustaz Gerhana. Allah cenah viral. Om selfie aduh om. Ya ustaz selfie jeung rokok dong. Tapi tara aku teh ngepen sama Pak Ustaz. Oke lah sudah urang dengan solusi. Rok situ aya eta nu kitu. Tapi tetep cenah ada yang selfie tenang. Urang dengan baligo partai. Aya baligo partai punting kalau tajil rok. Aya kaluhurna aya apa partai deui, punting deui, mata puntennya bisi aya nu kaleulitan baligo ku abdi. Om cenah kumaha tiungna tenang, urang neangan tapak meja. Ter ditiungan heula kakara abdi daek dipoto. Sieun jadi fitnah. Geus kitu teh nya ieu geus kitu. Bisi bapak yang apal saha nu salah, lain si eta lain. Sing teh neng akang ngadu artos 250 keur neng nang sing teh bayangna cuman teh baru di hotel teu buka duit baru di penginapan boro-boro belah ditu aya kebon buncis. Abdi mah didinya hari tadi cicing heula kalau ka Cileunga aya kebon buncis aya saung 3 ka 2 meter ge Malik Mulon tah sing teh duit 2,5 lain dek nanaon ukur hayang nanya kunaon neng bet gawe di nu kieu sakitu dibere 250 ngaduan ceuri. Nah cing teh bagi jeung ceuri pan hayang duit cenah duit dari tong teu butuh duit lain teu butuh ngan pertanyaan eta teh sensitif. Bener seperti ibu geus apa jelema acara kawin ditanya kawin hayang manyok teh. Seperti ibu ngede-ngede kongkorong ka jelema nu teu make 25 gram ieu teh kumaha nu teu make saha nu nanya. Tah cing teh artos 2,5 ngandeu nanya kunaon bet gawe di nu kieu ngadan ceuri dipuiskeun ku abdi pertanyaan hiji neng gaduh ibu Rama henteu berarti yatim piatu hiji neng gaduh caroge kabur
tapi gue mau laki teh dari kana kawin kaya kare kapusut di tingkat wae sih eta lamun udah dijadikeun rada juga ke pengadilan agama karena beres buka surat cerai lain jadi kabur laki sing tanggung jawab laki paling ngomong pemeletak jangan bodong jangan itu buka surat cerai teh ya kawin deui bingung ini kasih sieun kena undang-undang sieun dianggap perzinahan secara negara jadi cinta neng itu gak gaduh saroge itu gaduh orang kali dua berarti itu randa anak dua bari yatim piatu ngahulang nah kamana cinta salakin neng kabur cinta ayah fotona dibikut ayah tanah HP abdi mata abdi ceramah pada itu mata buka bapak teh lebih diakukan buat bapak dan kumis teh ada ipis di juru nah juga itu wah itu jadi salah tiga teh kabur ayo budak sih kumaha daharna nah eta bisa heucing teh di ditu aya kades geus kades deui wae aya cenah kades aya cing teh di ditu dewan anu nyaralor kamari tuluy meunang aya osok barang bere kanen pan sidik nang yatim piatu jawabanna asa dimetar dulu nah mukara itu ukur alus kampanye kenyataan waduh si itu kurang ada masa kadar terpikir bahasa sih cinta ayah ustad diterneng ayah baru sok ceramah ayah cinta osok barang mereka neng pasti dikeneng yatim piatu dia ustad dia sarwana ukur ngadar lagi ngumpul barang mereka kaca gunakan menting dan diri sorangan hampuratan dari cekurang ke si itu kurang cinta ayah terneng jamaah pengawasan usok abdi terabdi malam Jumat yasinan malam Senin sholawatan naria badria sipa yang segala rupa jika osok barang mereka neng dia ukur paramer baju ukur paramer tiup barang mereka kaca gunakan rumah satu itu palingan saya tak betah gawe dinu kitu lantaran kurang sebagai umat Islam poho karena dalil Quran infak sedekah tapi kurang nahan infak sedekah akhirnya dahar di mana miara budak di mana imah di mana nyaka paksa ngajualan boloki tong di jeroan sama tadi ibu sedikit ngerti kan kalau budak ibu nanya kenapa ada yang ngajual boloki oh begitu cinta neng berarti cinta gawe dinu kieu teh paha cenah diri teh dari apa keterangan agama cinta kumaha wala taqrabu zina ngagebok pak nah usul kieu nu digawe dinu kieu teh nyaho dalil ini cinta neng apa ada dalil wala taqrabu zina uninga ada abdi teh siang ngaos ngelengi we abdi teh kikiran kudu aja mah bapak waduh cinta eureun atuh pangkat cenah diri teh naon cinta syaratna tika abdi ku aa saha nu daek ustad kudu kawin jeung kitu patu pada bilih bapak geus ngarasa sampurna bilih bapak bade nikah ku abdi diantir peuting ieu keneh lumayan Pak 26 tahun murah kene sok bilih bapak bade kuring yakin situ eureun jadi nu kituna kuring yakin bapak menang pahala lantaran miara anak yatim sadua-dua bener mata nerangkeun masalah babari tapi solusi soal es pan cinta neng teh sakola keluaran sakolahnya cinta boga ijazah gaduh atuh gawe di pabrik pas nu teu apal cenah gawe di pabrik can nyogok macan bisa katarima teh heueuh teh bener katanya hok urang ngan kanyataan heueuh ternyata nya balik deui nu sapaingan Umar bin Khattab ketika aya jelema anu ngadu bab harta di paling batur maka Umar lain nanya bangsatna tapi nanya nu beunghar osok jakat jeung tarana lamun ceuk nu beunghar kami kara jakat ceuk Umar meujeuh batur maling harga maneh we karaos sebenarnya kana HP na beungeut bener maka nyalahkeun batur mah soal dolari tah mereka sama nanya solusi timbul pertanyaan ti ibu Ustaz ieu asa beda
Henteu beda henteu. Naon bedana bapak jeung abdi henteu. Ngan sakadar bajuna, sakadar wujudna, sakadar jirimna. Undur man kola lola tandur. Ulah deuk neko ka jalma nu ngomongna tapi tempo eusi omongan. Beda abdi teu di kopea. Beda abdi teu di sorban. Beda abdi teu di gamis. Entong sok kepo. Abdi mah kikian ke parentah guru, abdi mah jelema nu takdim ka guru. Bapak nitah lain guru abdi caduk nu di buku. Lamun guru abdi geus nitah, kadang-kadang abdi dititah ancur ka lautan nu jero abdi euleuk. Ceuk guru abdi, abah urang mah jalmi biasa anu can meujeuh ngange acuk nu luar biasa. Jadi sok umur saraya urang mah jalmi biasa can pantes ngange acuk luar biasa. Mana luar biasa teh? Baju kakiayan, baju kaustadan, baju kasantrian, baju kaulamaan. Inilah baju-baju luar biasa. Gamis, udeng, sorban, tasbih. Tak eta mah baju luar biasa. Ali abdi mah dari masa jelema biasa. Mata pakai baju teh biasa-biasa. Ali bapak-bapak mah ada jalmi luar biasa. Entong maksakeun maneh jadi abdi moal kamentan. Bener ya? Jadi pakai celana biasa, ngomong biasa, baju biasa. Abdi sadar, abdi manusia biasa, lain manusia luar biasa. Takut. Jadi abdi ngaguru-guru, cek guru entong. Itu mah acuk luar biasa. Berarti abdi dianggap guru jelema biasa. Ya Pak. Aduh ayeuna cek jamaah abdi luar biasa, teu ngaruh, Bro. Wah, nana gerhana euy. Pengawasan ada mana pun, datang berarti dia luar biasa. Ayah harus berabdi, sudah songong, bohong, bangga, justru sirik Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah jalan di samsara, tapi tarumpah dan saya di surga. Urang jelema viral di dunia, tantang viral di alam akhirat. Bener ya? Alasan abdi teu make jubah, teu make gamis, teu make udang teh, abdi jalan biasa keneh. Makom abdi beda jeung makom batur. Ari batur mah di dieu aya di Sumedang, Kiai Haji pun guru Abuya Muhyiddin, anjeunna mah jalan luar biasa. Kalau di Kota Waringin Kiai Haji Sargol Apik, anjeunna mah jalan luar biasa. Ayeuna bapak-bapak anu hadir di tempat ieu teh jalan luar biasa. Matak mah lajengkeun acuk ka luar biasaan. Ngan ulah ngaganggu abdi, abdi mah jalan biasa. Anu ilmu ge teu bodoh-bodoh acan, maka bisa teu boga-boga acan. Abdi mah ukur nganalkeun la haula wala quwata illa billah we. Gusti teu daya teu upaya, ami Gusti paparin kakiatan jeung kapercayaan. Mangga atuh Gusti pangjagakeun lisan abdi, pangjagakeun akhlak abdi, pangjagakeun bibir abdi, pangjagakeun raikah abdi, pangjagakeun hate abdi. Mata kahirupan seperti kitu nu aya lain dirina tapi sifat-sifat pangeranna. Bapak teh ulah aya bapana, tapi kudu aya sifat Allahna. Ari urang? Ieu teh ibu-ibu teh kudu leungit ibu nama, nu kudu aya teh sifat Allahna. Mata lamun bapak hayang tepung jeung Allah, babari. Minimal henteu tepung jeung jirimna, tapi urang tepung jeung sifatna. Rahman Rahim nyaahan asihan bakal katampo tieta jelema anu kaajikan ku sifat Rahman Rahim nyaahan asihan dedeuhan teu ngarendahkeun batur teu sirik ka batur teu ngaledet batur teu mitnah batur dirina keur bareng jeung Allah. Maka bapak keur jeung saha poe ayeuna mangga jawab ku hate bapak masing-masing. Lamun amal, keheul, rujit, cua, ngewa, saha nu ngajarkeun kitu Allah? Saha? Inna woha ma'ana saestuna Allah teh barengan jeung urang naon eta sifatna. Lamun ibu keur jeung Allah kurumuy budak tetangga nontot kolok dagang colo beli mah tak berarti ibu teh keur barengan jeung iblis. Kalah. Lamun ibu keur jeung Allah, budak tetangga
teas teuing nah apa jeung moal meuli geuleuh oke udah buka lamun kabeh manusia sifat kitu bakal lalajo gorengna batur moal lalajo kaalusan batur akhirna 10 tahun kaalusan bisa bea ku hiji ka gorengna sabab urang lalajo gorengna lain lalajo alusna saha paingan pak ieu geuning merahna bisi bapak teu percaya ti hotat bapak usaha 10 tahun belaan anak belaan pamajikan sapoe bapak begier kumaha ibu nu 10 tahun bakal bea ku begier sapoe leres iya geuning pamerah padahal nyen kehalusan nama 10 tahun ti hotat tani maju dagang geus jadi duit jadi imah jadi dahareun pedah bapak kagoda kurana sapoe bari eta ge teu ngalakukeun naon-naon ukur boboncengan kan pedah uling karena jauh ka taman langit kapanggih ku ibu nepi ka lakah dasar eta awewe teu ngahargaan kana alusna salakit hareupeun manusia 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan bawa hareupeun Allah 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan maka artina bapak kudu mukhlisina lahudin ibadah mah kudu karna Allah ulah karna manusia hareupeun manusia mah moal bisa ngomong acan weh tapi kahatos teh nah tak ibu ge ngalakukeun sesuatu kudu karna Allah nya ulah karna jelema hese ngomong acan jelema ayo gitu mah saha eta Nabi Muhammad bro Nabi dek ini sholat subuh beres sholat subuh Nabi minta tuangan ke Aisyah aya tuangan aya kamu saha ya Rasul di juru kota Mekah kami panggil jeung Yahudi tapi lolong karunya komplain patuangan anak kami hayang nulungan maka ya Rasul di sana Yahudi lolong bae catet katana Yahudi lolong ku Nabi ditatap jeung diusap lapar anjeun lapar hoyong tuang dihuapan ieu Yahudi lolong Pak dihuapan ngeus wareg balung bogongok Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung ngaran Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema teu eceug Muhammad teh jelema pikageuleuheun tukang sihir bedeakan bayangkeun Pak hate Nabi seperti kumaha bener isukna Nabi menta deui dahareun dibikeun dihuapan 15 tahun Nabi mere kadaharan Yahudi lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong pertanyaan ke bapak pertanyaan ke ibu andai kata bapak mere dahareun ka tatangga ngau goreng bapak isuk mere deui moal alus pangaosan ti mareto teh alus teurak norah alus cing aya bapaeun ieu lamun bapak barang bere ka tatangga mah dina bapak lamun dasar kebiakan kinten enjing bade ngabuakan deui mah sarwana ari kitu mah ari urang umat saha tuh mun bener umat Nabi Muhammad teu pernah minta nuhun-nuhun acan batur bahkan batur goreng ka urang Nabi mah tetep nyieun kaalusan ka batur jadi pertanyaan ari urang umat saha oh urang aku ini kan 15 tahun Nabi mereka daharan ka Yahudi nu lolong 15 tahun oke Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong balikeun ku bapak jeung ibu eta tuh kudu bengok maneh nana gerhana siap sok bae kalau disebut ustaz nana gerhana eta tuh kudu bengok maneh nana gerhana lamun abdi barang mereka tetangga tuluy tetangga mungkin abdi ada ustaz bro arek Pak ngan udah disalahkeun lamun isu dikubur si eta di ending udah abdi itu berarti orang teh barang bere ka batur lain karena Allah tapi hanya sebatas hayang ditimbang balik ku batur anu dibere ku urang bener Allah mah butuh ikhlasna aduh saya kuring datang ka dieu nu ikhlas mah teu mandang duit abi ceramah ka dieu hati ikhlas temanang duit nah isuknya ulang deui tong dibayar datang mah jadi ya Pak Ustaz
Pak Kiai Pak Jangan pameresankeun hate langsung sudah wae. Nabi Muhammad waktu ceramah di daerah domba aya nu miskin. Cek nu miskin ya Rasul naon eta domba kumaha cek Nabi anjeun hayang kantenan heujuh rezeki anjeun. Tana kuring di banan kubu elak pegat di jalan didikeun moal. Bu, leuwih hade balik ka. Pak Kades ieu hate jamaah goreng kacil. Sok atuh ibu teh mewah deui, lain goreng Ustaz. Mana kau beungeut maneh beungeut duit. Berarti ku secara kitu ge kuring sadar, kuring lain nabi. Kuring lain kudu disanjung, kuring lain dipuja-puji, lain. Saha atuh kuring jeung bapa teh sarua, kuring jeung ibu ge sarua. Mata kurang mah sarua. Kana atuh malahan leuwih era ibu. Dari sodako abdi nyampak inna sodako lil fuqara. Sarodako yang sodako teh hiji mah rezeki nu geus aya, mulun rezeki nu can aya, tong teu sangsara lantaran sodako. Ibu teh asuh kana hate ieu bahasa, isu teh masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, geratanya kuring nu ngadalil. Poe ieu ge ibu abdi teh lain sodako, nu kudu mangadudut ladang sodako. Dan kita Bu Ella teh bakal beres ceramah teh bakal aya nu muda. Pak Ustaz cenah ieu mah dus sodakohna. Heueuh ditambah ku kuring. Heueuh da butuh. Balikeun kana awak bapak, balikeun kana awak ibu. Carita jiga bodor tapi umur sararea. Naon eta? Ilmu urang boro-boro ditambah ku batur, ku awak sorangan ge geus ditolak. Bener. Ilmu orang boro-boro ku batur ku awak sorangan ge ditolak. Nya modalin infak, nya modalin tahajud, nah unggal penting HS wae. Kumaha kalau teu ka batur? Tahajud, sia heula. Arti meureun. Sodako. Palalin, ngomong sodako, apakah jeung gebrok nanti awak urang sodako? Lamun henteu boro-boro ilmu urang ditampa ku batur, ku awak sorangan ge geus teu ditarima. Well. Saya kalau ilmu mah tak kacapi ilmu kawatna 20 nadana 5 karumpung baca bapak kawat 20 sifat wajib Allah 20 sahanu bawana Sunan Gunung Jati Cirebon tata Sunda naon 20 sifat Allah wujud kidambat tempo jadi yuk dari ngomongin 40 kali kayak begitu 20 nya kawatna 5 damina fila artinya di dunia teh beda tuh mulai itu ke itu namanya marabis hadrok terbangan hadrok baru itu beda nada ayo bohong ayo kenang ayo coba lalu masing-masing goong kena cekran bergeramik wali ulang agar yang ganti dan genate karena genate terjadi karena kesepakatan antara nada beberapa sholatullah salamullah ala toh lebih tahu mah sholatullah salamullah ala toh rasulillah tapi ngawin naon ngaranna takdir abdi jeung ibu tapi terkenal sama apa sudah abdi di dia kapan
takdir ayo ayo boy. Betul-betul kurang walaupun takdirkan gua ada sudi lagi. Lebih tinggi. Kalau nggak 17, red radio suka takdirkan gua di menang jodoh di dia. Ada asyik pembeli dan wajah nek. Jumpa takdir belum berujung ini ditutupan baru batu ya romantis belum jangan ini disibutan karena bokok sih karena bahaya kacapi asli alat media dakwah melalui budaya kacapi mata judulnya kacapi wiji naon alwabah suling susul si Eli lain pengajian teh kudu ngomongna suling susul nepi ka Eli lain pengajian ngeunah si Eli ngumpul ayo balik kitu deui berarti teu suling teu susul nepi ka Eli kacapi hiji Allahu Akbar ari Allahu Akbar teh Allah Maha Agung berarti kasombongan tong dikukut ari urang Allahu Akbar dibaca sombong dipiara nu geulis asepan geulisna nu asep-asep asepna nu daek ibadah biasa aing pan daekna bener jelema ngatur waktu masing-masing ya bisi ibu boga minantu baheula aya budak bujang kita ka sawah mumul macul tara ngarit sudi Bandung mah ibu geus boga anak pemajikan anggar keneh kalakuan henteu ayeuna mah bakal daekan macul daek nyebor siap ngarit siap berarti baheula kedul ayeuna daek bener kunaon eta waktu. Ada bola lanjut kuring, di kopiah henteu, di udang henteu, di sorban henteu. Tenang ibu, 5 tahun dina ada. Di Kamis, di udang, kan ibu bakal penyakit, ada. Karena gitu mah pola yang selamat tidak bibirna. Karena gitu mah pola yang selamat tidak bibirna. Artinya jelema gumatur waktuna masih. Ibu, tiba lagi jilbab. Berkawan di jilbab. Ini ayeuna daek. Nah, eta waktu. Aku pucang ieu temang-temang wae. Waktu. Maka urang kudu bisa hargaan waktu. Bener. Bisa. Jika lain Quran tapi lu ngomongkeun ku kuring Quran, naon? Wal asri lu. Wal asri innal insana demi waktu demi masa. Bener enggak? Maka dihadiri dari Busirian di negeri waktu demi wanci. Demi wanci satu menakil ayat dinaruhi demi wanci satu menakil ayat dinaruhi iwal dama iman iwal dama soleh musili maksiatan kebenaran iwal dama iman iwal musili maksiatan kasabaran. Tahu itu maksudnya? Jadi dengar itu. Sepuh. Ternyata usut penyusut ieu teh buela sareng bapak Mang Abdi. Mata abdi mah anu mere duit langsung dipilih aku Mang. Atur nuhun sing parat milih deket rezeki anggar balahi jauh cocoki. Eta doa teh khusus keur nu mere. Ari pakades can mere mah tong hayang demi wanci
pusing lah, aku dulu yang dosa. Lamun balik bakal curiga, karena gelok. Terus saya balik, mana? Mungkin atau akhirnya di mana otaknya cicing.